Datangnya, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'yatun nusaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasi shaimatan walakin ja'yatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qadat fi baiti hadiu pe di imahna. Nyana da pakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu. Puasa syariat ma yumsikanil makulati wal masyrubat wa an wiqaini saifin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti beurang, ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi bae geus kos puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri. Celi pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek. Leungeun cukal cekel kana berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna. Eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab tama puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan. Puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayumsikan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beuteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beuteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim, Masya Allah karim. Ayumsikan jami'al dhaih, nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun suku al-muharramat wal manahi wa zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mislul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Diplak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh geus kieu bae oraw. Kunaon cak pamajikan negara cung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Jadi ka kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah sebenarnya kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit-penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli,
ieu deui hate rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma tariqah, ieu ngabatalkeun puasa tariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muakkatun, aya waktuna dahar aya waktuna, ketika beurang dahar batal. Puasa tariqah mah goer muakkad, muabad ngaranna pi jami umri. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa, tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hijau awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun pastinya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iyatun shaimatun, abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan, siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah, masyaallah. Oh, masyaallah, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun, abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mane mah teu puasa, tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deh ka imah, langsung wa qadat fi baiti hadiu pe di imahna nyana dapakuran ke ya aing puasa cek yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma kunci ku nyana awang puasa. Terus di subuh datang ka zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun, abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun biasa ieu bere buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa, tapi keluar mah aing teh dianggap puasa keke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hafal lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sing ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Iya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya, nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahru loba jasa jelema penting tahajud tetapi teu boga ganjaran dan sakadar mentang mata doang. Nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim
mentak cek Kanjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjarana loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa baik padahal geus buka tapi maknana makna puasa baik kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga ngantak cek Kanjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa man lain mentak lamun sayang kalem berarti geus lain wae deui puasa man wae berarti lamun sia takabur lain wae deui puasa man wae awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa man wae ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajzibihi aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiron wa batina Allah karim numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teh dahar teu nginum teh jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah respen jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese iya nu hese nah urang sabulan ieu satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah kawan geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja Masya Allah nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum hawa ye doa anak pohara jasa bisa sekali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa ikraka wala minal uqba illa ruyatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu kazamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan yang mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya eueuh deui kuburan ge bakal taya Siti Robaiatul iya tah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minan uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minal uqba illa ruyatak tah eta ya arhamar
kayak datang ka imah talarnya babacanya pihartieuna na ieu mantep jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deui yang mal dibaca kan mal doa ieu mah doa teu kira-kira cek tadi nama ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing tadi nama resep we jaknya lah hayang lah jaknya pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar terakhir ta doa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah Gusti teh mah di sorga bae tuh mangga teman nu kos kitu mah malah di neraka mah ya tuh sabada cek eta geus kos kitu bae kula mah hayangna ndek ditalar ndek itu kuat dong tah ngadengin orang kos kitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah digabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ieu mah ka anaknya ulah cek sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebabna begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah kamu kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geus kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tetangga susah kajeun penting ka sorga anak susah masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik acan nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jariji jariji sama aing sakumaha deui teh kebocor aing para doa ya Allah sakitu bae abdi mah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus nguasaan hati tina cinta kasalian Allah bisi di jero hati aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah beusi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin iwa sadaqti jero hate kasalian Allah Allah bae iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jang manusia los yang sia cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan
dimimiti dahareun-dahareun, tanah-tanah, kendaraan-kendaraan jeung berbagai-bagai logam, emas, minyak dan lain sebagainya. Los eta teh jang sia, kabeh jang sia. Tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah. Tapi kula ieu adalah sirna manusia. Artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang. Nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakeuna tuh atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ke manusia, tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu. Matak wa ana sirru, geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang, iya ibadah zahir. Aya nu datang ka qalbu, ibadah qalbu berarti toreko. Aya ibadahna ruh sir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sungut ilukeun puasa. Abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamanggeus timur salin jeung nabiyin aya para aulia Allah. Urang minimal eungkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaum ilal ju', ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada. Setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Gaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung, simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan. Khusus simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana anu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah simkuring ngahampura. Di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong, ditanya motif naon ku aya nu sakitu. Berusaha orang di dunia
Kuring selalu berusaha anu dijadikan bendu walaupun ayah segerintil dua gerintil nu bendu tetap kuring tebendu tur ngahampura nu jelas orang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan orang sarua aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.